Aya naon, Je? Iya, abdi teh bade minta tulung. Sok, mangga. Di bumi abdi teh akhir-akhir ayeuna meuni asa panas pisan karasana teh. Ngan bayong yang we kitu henteu cara sasarina. Ari abdi mah curigana teh aya makhluk ngaganggu di ieu mah. Ngan hayo we nuding teh ka aing. Tah, bade ngeukeun bantosan we ayeuna mah sangkan eta makhluk ingkah ti bumi. Ce, arina naon teh ulah wara disangkut pautkeun jeung jurig. Heueuh ngan hayo we nyolokun aing. Beda eta ieu mah panasna oge, meuni asa nyongkep pisan. Nya ngartos abi ge. Yah, Ce. Sakirana euceung ngarasa bayung yang mah daripada ayeuna kedah mikir kanu sanes-sanesnya, kanu teu acan puguh. Mending entos we nganggo ieu tah. Kipas naon eta? Arasi General Despen 8 inci. Ini adalah kipas dengan kualitas angin yang dihasilkan sangat kencang dan juga kuat. Dengan fisik yang kokoh, stabil, serta tidak bising saat difungsikan. Terdapat dua pilihan kecepatan angin yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Hemat listrik 25 watt dan sudah bersertifikat SNI dengan garansi 1 tahun. Untuk produknya bisa dibeli di sini. Oh, benernya. Kudu make ieu ngarah teu hareudang mah. Nya atuh. Nah bau durukan. Bawa aya nu kaduruk. Wah, sigana ieu mah jurig keur ngadurukan. Ongkosana ulah sok nuding ka jurig. Ah, da lain nuding abi mah. Tuh tempo. Mak, heueuh nya. Bapak Nasi Suryadi mantan kabogoh mah baheula. Sing gusain. Heeh. Heeh, mantan kabogoh emak eta mah. Lain mama asal loba mantan kabogohna teh. Bapak Si Mul mantan emak. Terus Pak Haji Hasan Banar Domba mantan emak. Encan itu tuh tukang peuyeum nu leumpang ngasok egang eta ge mantan emak deui. Maneh mah teh nyaho sugan. Yo, emak mah baheula. Emak mah bobogohan teh tarat cukup jeung hiji lalaki. Wah, heueuh nya. Nyaho atuh. Minimal 3 kabogoh teh. Emang bisa? Ya bisa lah. Emak mah lihai. Tapi karasep eta teh lalakina. Nyaho lah. Maneh nyaho Ikang Fauji. Heeh nyaho. Tah eta teh penyanyi. Ada panyana teh lalakina kasep gitu tah siga Ikang Fauji. Hanas dirogepkeun mak mah. Terus nah atuh mah make kawin jeung si bapak. Yo, bapak maneh mah baheula. Kasep seteh 3 tahun minse. Ayeuna so teh siga jenglot, da geus kolot. Eta maneh boga kabogoh saberhiji. Ah, hiji we, jang naon bal batuy. Urang mah embung mempermainkan hati laki-laki. Ah, bari nak ketang tong wara bobogohan. Sakola heula we sing geucereug. Nya heueuh lah, mak. Geus we atuh daripada lelengohan wae mah. Rujuk we jeung si bapak. Si bapak ge geus lengoh deui ayeuna mah. Ah, teu hayang. Yo, rumah tangga deui jeung bapak maneh mah tidak akan ada kaparalean. Matak geus lah. Kangaranan jeung mantan salaki, mama geus teu hayang balikan. Nah, aku naon? Maaf, mama ti kairahaga mah mulung kuntung. Tuh, tempo anak batur mah. Meni pinter pisan tingali itu nyanyina oge. Sagede kitu teh bisa kabagjakeun kolot. Teu salah maneh. Pangawisara teh kur minta duit teh hayong kana ngablu we digedekeun. Aya ngajedok dieu mah tara barangkuna. Halah ka HP we nu dicoo. Udah anak batur mah tak pinter nyanyi oge ku kolotan dikursuskeun. Tas nya kurang kumaha ku aing dek dileskeun. Si anak kene anu embung. Bejal teh carape. Udah emang capek atuh emak diajar teh. Capek mana aja ngalah duit. Ya, cikene ku aing diomong. Kana HP di wae. Da lain sapati-pati nyawa HP atuh emak urang mah. Naon atuh? Urang mah emak nyawa HP teh maca novel di Gizo. Membaca. Tuh tingali meni garis kitu anak batur mah. Udah kumaha cetakan atuh emak. Urang mah kumaha cetakan oge model kieu. Oh, jadi maneh teh arekan inu goreng patut. Saha nu ngomong kitu? Terus naon atuh maksudna Bil? Maksud urang mah lain emak goreng patut. Tapi ronghod. Terus di mana, Mak? Eta nempo anu geus ditanyaan. Saha? Si Neng anak Ceyuyun. Oh. Tempo tuh anak batur mah si salakina ge tentara. Coba di maneh? Aya rajan boga kabogoh tukang ojek. Atunya kendae emak tukang ojek oge. Dasar wa usaha. Da geuning emak ge bejana baheula kawin ka si bapak teh si bapana kita ana gawe. Da bapak maneh mah sanajan teh gawe gada boga ingungan. Ingu naon? Do mak, Lain naon atuh? tuyul. Tuyul.
Lain atas si Neng teh sangkanya budak teh alus milik nggak bisa menang ke tentara. Padahal kalau tik nama Gusti meni caludi. Nah, ari ayeuna meni herang kitu. Awaknya meni bersih sakitu sok panasan oge. Atuh darek teh bersih kumaha? Si eta mak unggal rek keluar tara alat make JJ Glow. Naon JJ Glow teh? Duh, babaturan maneh mah serabi kabeh. Ari maneh mangan kitu we, hirup teh kahayang. Ah, kalem we kawin mah. Teu kudu buru-buru udah lain lomba. Lain kalem-kalem sia. Nah daek jadi parawan kolot. Ah, kajen jadi parawan kolot urang mah. Tibatan kudu jadi siga emak. Orak keneh jadi rana. Bercanda. Resi Uce kunaonnya make ulang-ulang gitu. Cek, kunaon juga nulinglung gitu. Ulang-ulang juga nu loba pikiran. Pan aya namang dibere bantuan di pamarentah. Keur dahar jeung ngomean suhunan mah. Disukuran eta oge. Alhamdulillah ayeuna mah teu kalaparan deui. Da geus dibere ku pamarentah Jawa Barat. Suhunan geus bener ayeuna mah. Geus tara bocor deui. Terus naha tuh masih keneh ulang-ulang gitu. Eta kuring teh ngirim pengaduan deui ka JKR bulan kamari. Tapi nepi ka ayeuna can aya wae tim survei anu datang ka dieu. Emang Ece ngirim aduan naon deui ka JKR? Eta Heuh, eta teh naon Ece? nyata pangmalikeun sawah 2,5 hektar. Astagfirullah. Ari Ece teh ngirim aduan apa ngenta warisan? Cing bener atuh Ce, ari ngirimkeun aduan teh. Ari ngirim aduan minta dipangmelikeun sawah 2,5 hektar mah. Jika buluan belut jang-jangan orage mal diwaro. Oh, gitu nya. Mak, pangmelikeun iPhone, Mak. Babaturan urang mah kabeh geus marake iPhone. Haroream ngahaja mah ku aing dipanjatkeun telepon tadi hakan ningan iPhone lain telepon. Mak, hayang sepeda listrik, Mak. Babaturan urang ge ari mangkat sakola marake anu kitu. lumpah gue mangkat sekolah mah gagal harus truk listrik pas sok mentuan mayan lampu we. Mak, hayang sepatu roda, Mak. Sekitu jalan ke suahangan saat oge kalau hayang sepatu roda sia mah tapi pakai di mana coba di galengan bortol Itu udah keur usum, Mak. Babaturan urang ge geus baru gaul. sagala teuing Mak, naon hayang meuli kaos BTS, Mak. ari sia geus rupa-rupa ka hayang teh di kamari ngan hayo helo bapak menta Udah hayang, Mak. Babaturan urang ge geus marake. sia mah hirup teh teu kauna batur sagala rupa teh hayang we hirup ieu ulah sok tengah kaluhur hayana we amuran mah syukuran naon anu geus dipikaboga ku urang tong sok panasan ieu jadi jelema mah Mak, naon eta? bedung Bedung. panas naon bare maneh oge nu kieu mah katel Di mana eta, Mak? nya menang meuli atuh Ari emak, nama ke segala meuli katel. Sakitu geus boga oge. san boga nu kieu mah yo tetangga mah baru gaun biraku mah teu boga Emak mah bisa we, ka urang mah matahan tok sok panasan ka batur. Ari mah sorangan panasan. saha nu panasan teh mah teu panasan Eta ning pipiluan meuli katel juga batur. kabita we ieu mah Bruh.